Kumaha mujarab gamari teh cai ti Abah? Aduh, eta mah ni pede. Maksudnya bahagia ya, Abah mah etaan keur foto-foto ya teh. Keur foto-foto Oh, aja. jadi ayeuna mah nangan jodohnya Tuh. ka dieu teh. Alah, heueuh. Ai kitu hayang tipe kumaha cenah rek diupayakeun nya ku Abah. Iya, Bah. Keur foto-foto ya teh maksud teh. Dia pemandangan melihat alus menawan gitu. Oh, yang gak parawan. Allah ya karim. Iya. Sana tuh aya kitu kana parawan kan. Tapi kan ujang-ujang mah urang Ya, urang eta iya. urang usahakeun sugan we. Ngan cai mawa cai naon cai aku atawa naon. tadi. Mun aya mah ieu euy kembang 7 rupa mah. Ka dieu. Lah ieu naon menyan mun aya Bah, mah. maksudnya kieu ya. Kuring maka dia teh foto-foto pemandangan menawan. Atuh nengan jodoh teh sirik dipongplong ku pamajikan di ieu mah. Oh, kudu demplon. Astagfirullahaladzim ya Allah ya karim. Jadi ka dieu teh nya hayang jodoh parawan nu demplon. Allah, heueuh kan urang usahakeun lah. Da abah ge mun bisa mah abah ge arek sarua. Paduli tajeng cangkang cau tah ngobrolna aing mah tuh ka matak TBC, matak TBC. Goreng syarat ku cangkang cau mah tuh mang na kudu ge jarum coklat mun aya mah kopi hideung aya syarat ku cangkang cau mah asa mah pimeunangeun mah diusahakeun ku aing mah atuh da anu teh hayang jodoh teh cenah hayang parawan nu demplon.